Ya jam sabaraha euy? Setengah satu euy. Jon, Bos Dudung, teka rasa urang kita tadi ngopi ya kita tadi ya beak geus. Sagelas kopi ge, udud geus 5 batang, karunya pamajikan euy, sorangan di imah jeung dikekepan apa. Oh, puguh bari geus tiris kieu ya pamajikan sok ngadat euy, sok tiriseun teh di baturan teh. Atuh aing tiriseun kieu mah meureun pamajikan geunah meureun geus nyampak meureunan dung. Yo atuh nyampak urang mah mendatang ka ieu mah teh ya, Det ya. Kumaha? Tok tok tok, Bun. Bun, keluar teh ieu mah. Bunda. Ari ieu kumaha sih Jon? Orang ge bisa, kena orang bujangan tuh bisa gitu. Orang ge ya balik ka imah. Tok tok tok, Bun, Bun. Sabun. Anjir tante gip. Ngaledek san kena ke bujangan. Gerak kau Ya. Jon. Tapi ya orang emang bener dispeting pamajikan euy sok. Rewel, urang rek balik ti heula nya. Wayang ya tinggalkeun ti heula nya. Itu beberes heula dulu, Bos. Rek ka mana yang lebih beres heula tuh ieu? Beberes naon per geus beres. Atuh kan solusi pembayaran Bos Dudung. Aing ayeuna mah waduh duit aslinya. Kumaha ieu? Iya, kumaha tuh? Atuh Det kali-kali mah Det. Macan malak aing ge sarua. Yang rupisan kerja. Oh, Coba Jon. si Ganu ngajenggut mundul sarua urang ge eueuh. Iya, iya. Dirokok. Ayo. Anu bener ieu. Atuh. Bisi. Bisa kadengan ku warungna Gak, rada begini. Kamarana milariweuh pisan teh. Babayar heula babayar. Ke heula lawa ka mangkat gampang mangkat mah. Ayo duit cang ieu kumaha euy? Iya, geus kana cilokeun tadi beurang, sugan aya keneh, pokok. Kumaha tuh Cang? Kasbonkeun we tuh tuliskeun. Banget. Aku anak sarua jeung si Astahiam saria mah goblok. Anu ngaran meuli kudu mayar. Embung dibayar ku dongeng. Ieu mah nganjuk, ieu mah lain meuli lain nganjuk. Isu kan tinggal tuliskeun Cang. Teu hayang bung kudu dibayar aya. Ayang Naon naon lah sing pogo. Aya naon ieu ngarame kieu? Aya Kang Haji euy. Saya keur sare ieu kaganggu aya naon sih ribut kieu ya? Iya, Kang Haji. Aduh, Kumaha? barudak ngopi geus beak jeung pabrikna. Udud beak jeung kandangna. Terus masalahna Balik nganjuk. nganjuk mah di Jawa tuh, Lur. Geus nganjuk ka. Nganjuk naon? Rokok jeung kopi. Arutang. Tah eta Aduh, baru udah kamari bona mah can dibayar. can ayeuna deui. Wah, gitu mengarugikan tukang warung atuh Mana sawah sih? Aduh, marah. Kumaha aya hirup teh ngarakeun pisan atuh ya. Emang teh harus saha kan gitu ya pengaranjuk wae. Era atuh lesu. Tuh, tingali. Karunya ya geus ngabantu ya tukang warung teh ya. Ayo wae dianjukan. Kumaha sok balanja tuh. Sok pikirkeun ku aranjeun. Geus aya kitu mah. Geus ku saya rokok tak. Aya rokok deui teu. Saya keur butuh. Kang Haji. Hah? Aya keneh. Rokok 2 bungkus lah jarum coklat jadi super lah. Alhamdulillah. Rane mengerakeun pisan ya. Nah gitu. Jadi sabaraha ya? Kang Cang? Anu tadi 75, Heeh. anu nembe meureunnan. Hitung eta Jadi 8 tiluan. 8 tilu. Mohon. Ini tadi sabaran. Ja urang ieu euy. Asa. Cuma tapi teu mau duit euy. Mau masalah euy, Jon. Caranya euy. Hah? Orang artinya. Ya. Kang Icang, iya, abi. No. Kang. Sarukil wes anu sahuluan popeh we bodas sarua jeung Astahiam. Bener. Duit sia.
3, 2, 1. Tingkah ulang si naik bucat. 3, 2, 1. Oh, sanusa huluan. Dua, satu. Bener. Oh. Mau jadi seru gitu. Nah, siap 3, 2, 1. Bener.